Iya si kakek mah aduh. Oh, apa? Boga pikiran teh boga kotak kuat 200.000. Hah, mantau geuning barukeun mah. Lah ngarisakeun si Abah euy, tinggi lega tingcan hancana ieu, sampurna lah. Ayeuna ari kieu mah ngelakeun si kakek atuh euy. Aduh, 12 kotak 200.000. Aing nyenangkeun si kakek atuh nanggeus lah. Naon teh. Naon si Abah teh warga geus balik sugan geus anggeus hancananya. Ulah ku satereh-tereh teuing Ayo si kakek ieu mah. Aduh, ini geus anggeus. Can anggeus sakeh mah nya 12 kotak tuh nya ku 200.000. Si aing kan jadi nyenangkeun maneh atuh kitu mah kakek. Nyenangkeun maneh dengekeun heula. Tadi Abah sanggup. Heuh memang eta ge sanggup tadi kakeknya. Sanggup urang teh dihitung-hitung teh 12 kotak banyak ku 200.000. Tuh. Atuh nyenangkeun maneh ari kitu mah bareun euy kakek. Ngawangkung kos jeung budak Abah tadi teh pan urang teh ngawangkung teh saklek cek Abah sanggup lah 200.000. Kada kira-kira atuh kakek 12 kotak kur 200.000 mah aduh. Kapan kurang teh kotakan teh di karungan Abah tadi ge netrak kitu nah atuh ku Abah make tadi make sanggup. Memang disanggupan eta ge panjang moal panjang teh anggeus ungap 4 poe kurang apa teh moal anggeus moal kakek. Atuh tadi tong sok nyebutkeun sanggup ai kitu teh. Ya teh butuh teh. Ai butuh sih butuh atuh kakek. Teu kira-kira we atuh 12 kotak ku 200.000 mah tuh. Teu kira-kira. Kira-kira atuh ai tadi. Tambahan deui atuh lah kitu-kitu teh kakek mah eta teh geus ukuranana pas kitu 200.000 teh geus menang ngukur. Aing ngabeungharkeun boga geus mantau daripada kitu mah. Ngabeungharkeun boga aing lah. Tuh nya mentakan jeung si Abah mah bingung maneh teh boga pagawean belaan sok heueuh dicerik-cerik hayang gawe di aing digawekeun kitu. Ata-ata teh pan urang teh nanya ka si Abah 200.000 sanggup teu sanggup cik manehna. Oke, malahan nyebutna ge lain sanggup deui oke. Mun kami kos jeung budak ngawangkon kitu patut teh. Bawa dibobokeun cai na geriksakeun heula ku aing mah. 200.000 mah gawean ku sia aing rarek bantu geus lah. Tadi make daek atuh mode atuh tadi sanggup gitu. Oke, kos jeung bolon ngawangkong teh mah. Jadi teu bisa dipercaya pisan Abah mah geus tong gawe deui urang Abah kira-kira kitu.